Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu guru pangajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipihormat, oge rencangan sadaya anu kusim kuring dipikareus. Langkung ti payun urang sasarengan pancatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana mantena parantos masihan rahmat sinareng hidayahna ka urang sadaya sangkan tiasa silaturahmi sanaos teu tiasa paamprok jonghok patepang rarai. Teu hilap selawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, sareng ka urang sadaya sahalaku umatna. Amin ya robbal alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara siget ngeunaan pentingna atikan pikeun ngajaga etika moral. Atikan pikeun ngajaga etika moral pohara pentingna. Kusabab aturan etika jeung moral marupa set aturan anu nangtukeun kabiasaan manusa. Palanggaran tina eta anu ngarusak kana masyarakat atawa sakelompok jalma. Eta nu mangrupa dina bentuk aset khusus lampah. Kumaha etika moral anu sae? Contohna, anjeun kedah masihan jalan kanu langkung sepuh, janten bere hantur ngajaga pamadegan anu lemah, nyarita budaya tur sopan, jeung sajabana. Kapribadian nangtukeun tujuan sorangan anu ningalikeun sisi positif atawa negatifna. Kalolobaan jalma hoyong kana kabagjaan, kabebasan, pangawuruh ngeunaan makna hirup, moral pikeun mantuan aranjeunna ngatur kabiasaan moral maranehna, pikiran jeung parasaan. Kukituna, hayu urang sadaya sasarengan ngajaga etika moral urang. Hadirin anu salinggih rupina cekap sakitu biantara ti sim kuring. Hapunten bilih aya saur teu kaukur, basa teu kareka, atanapi kecap anu kirang tina larapna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.